Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahesa The Family. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan mendalam untuk memahami makna dari sholawat. Sholawat bukan sekedar serangkaian kata atau lantunan melodi, tetapi sebuah ungkapan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung pesan-pesan penting bagi kehidupan kita. Di sini, kami akan menjelajahi makna sholawat dalam konteks agama Islam, menggali pesan-pesan spiritualnya, dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Anda di saluran kami. Jangan ragu untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi di kolom komentar di bawah ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita teruskan perjalanan kita dalam memahami makna sholawat dalam cerita pewayangan oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria berikut ini. Kang palai ngaleut naon? Salakina teh bari leumpang. Buru nyai gerana heurasai. Akang hayang cai kopi. Tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa. Garelo. Geus karoclak gitu kan. Jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama, dina gawe nama sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, handap asor, tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah salamullah ala toha rasulullah rasulnya bener pansalam disebutna ge salam gerape manfaat bener kahayang dekara ditulin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi duit. Padahal duit nu dipake meuli hakaneun jadi waduk kitu Kan na itu nama bener kon bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pecing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh murukan teh nepi urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur gubernur Sabalemur bener heeh bisa we pan urang tiasa silaturahim heeh oh urang cokot hikmah na we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso olu manyangkeun hirup teu saeutik eta teh manyangkeun hirup heuh bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna anakna nu dagang itu tuh pek cantik pikir ku sia dagang celana jero nya nya jadi ulah dina nyanyi wungkul ulah boga rasa geus nepi eta mah seremonial atuh ceuk urang kaler mah cek urang kaler mana bahasana bahasa kaler bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah oh nya anu ayeuna loba nyanyi na genah sorakna kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba cicing di diskotik Masya Allah weh jamaah yeah oh jamaah yeah alhamdulillah lain ku tetereuleungan anak geuning jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa we jeung aing gitu tah alah eta turuk tak tirik-tikna geungan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan siri hargaannya kan heeh bener jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu oh tapi
tapi jangan nu mikir nya oh gitu jangan nu mikir itu mikir mah jadi lain nyanyi lain lain ngadalangna tah jiwa dalangna jiwa dalangna nu iman teh it's benar not the gun but the man behind the gun apa artinya behind jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna dah benar mental spiritualna mentalna da mudah-mudahan nya mentalan mah ka mana we bedieulkeun eta sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh nu kudu dibebek mentalna teh mah kitu nu matak ulah gurung gusuh teh ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh ulah ditaruh tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaitu da teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ayo urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun atawa ngarugikeun batur atawa menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya benar 6.660 ayat 835 ayat leuwih eusina ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir yok pikir ku sia isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya titik tadi soang kaak mudah teh soang keur bobogohan jeung Cina ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak akang. Investor usaha di negara urang nyeun pabrik bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Limbah we loba. Tah seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen tiraoge. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Gatot Kaca. Ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah Dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nyanyo PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP nu dicocok teh gini. Kadiekeun HP Ku budak SD geuningan. teu naon eta oge. Ngan ulah cudog-dog tinggal Iga. tah eta. Artina seimbang. Seimbang bener Kang. Ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum. Tapi Mode khusus dina wayang. Lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek. anu ngaronya. Dalang tinggalun Dina sekolah formal tinggalun. ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet Facebook. maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun nya tinggalun main kaleci. Pek. Ai dalang nyodoran batur geus. tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi Bener. cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu. Yang nu mikir Naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi. inovasi berkarya. Heeh. Nya Ieu mah mikir mah
Ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allah naon teh. Oh bener lo nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu. Da urang ge sarua boga Abdi teh salat di keureueuh tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu. Da bohongan teu fokus. Nya da mang pikiranana meureun. Bener kan. da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegkeun. Adegeun, bener. Ngaran-ngaran ngadegkeun salat mah tong boro hakikat teh syariatna batur geus ngadegkeun tower 180 derajat tuh. 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi. Sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo. Halo, ku cukup ku halo nepi. Indungna nelepon ti Kuningan. Halo Nyai Cager. Mak sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo. Usum banjir cenah. Bener. Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue mak padai lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener Kang cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas boa teuing kar ieuna boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh sinyalan wae geuningan atawa digadekeun HP-na nya ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat da hirup ka konengan teuing mereka tah pikir geus ya bener karasa isuk rek salat adegkeun salat dina salat da wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon bae teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidkul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ailamna ceuk Kakang bieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tu pina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tak kitu euy sae Kang kahartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib introspeksi diri kari mawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan boa aya gambar sato aya gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah boa loba ngahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema eta teh suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak ku tatapak nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun
Saya mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha. Woh ini salat tohor oge genep rakaat. Aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena. Bobohan hayang katangar. Aya gambar mitoha. Hayang katangar ku mitoha. Atawa salat di keureuyeun gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh Naon Kang? sato Da kadedemes. ngadedemes paduli teuing kasinggung ge ah Bae Kang. tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing Lain. nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna. Tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar. Lain bisa aya nu ngaduruk jelema mah sensitif. Bisa aya nu ngaduruk. Akang. Nyieun deui we aing mah kai loba. Tapi akang mah tuh. Geli aja aing ya. Akang mah Nah, da aing mau anu mecat. Waduh, lain pegawai negeri ya Kang urang mah. Heeh. Nya, Benar. Lain Gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghar. nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang. Padalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna. Aya Kang mah da ngabulan. Sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu. Nah, Can aya hiji kajadian. naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat. Da bahaya. Dulu nu ngalamar ngawayang padalang. Itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek. Eueuh. Tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun. Eta mah Jonatan. Benar Kang. Nya, Benar Kang. heeh. Gitu. Ieu mah obrolan ti peuting. Obrolan mah ulah tambah tunduk Heeh. sore-sore lah. Ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu. Nyata dihibur heula. Naon sababna? Sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok. Tingali sabeungeut nu baeud. Nu baeud. Hatena keur kumaha sok. Keur susah, keur bingung. Kieu we. Ditanya oge teh balik nih kieu. Teteh hatena keur ruwet teteh. Keur pakusut. Coba nu seuri mah bersih hatena. Bersih. Tah keur bersih sup ayat. Ayat Gitu. baka nyangsang teteh. Baka nyangsang teh nepi ka imah serengeh mana teteh seuri sorangan. Ai keur bingung mah keur kusut. Da saya asup. Gitu dah. Jelema mah Saya asup. lumayan teteh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit. Ada eta teh. Heeh. Eta wandi. Iya, cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh. Aya. Seseurian teuing teh mah meureun. Ai kana rem poho. Aduh, ampun euy. Da kitu nya hikmahna teh urang teh heuh bisa silaturahim. Gitu dah. Heeh. Tapi dah heueuh bener euy. Naon Kang? Kudu ngahiji urang teh kudu bebarengan. Leres. Saarah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kepentingan negara jeung bangsa. Ta eta kahayang teh kitu. Ulah nepi ka aing-aingan, Ulah paki-akian. ulah pagirang-girang tampian. Ulah paki-akian. Heeh. Oh, Tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. karunyana. Heeh, kaayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun, Siri cokelan kesalahan. silih cokelan kasalahan. Narek Heeh. iraha balalerna. Akhirna tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Nah naonan. Aduh kateuy. Ma atuh geuning. Cek urang Majalengka. Gila-gila kan. Heeh. Jalan mati jika nu rek sama meneh. Kagila-gila keding. Urang Majalengka. Orang Majalengka. Eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten. Kadipaten di Borojo. Aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan. Kuningan. Kaliwat kadinya pan. Heeh. Ai sinden teh keur nunutan. Nunutan ge. Tukang beca.
Atau gening sana gening si Nena mau digoreng patut. Da teu dangdan, Pak. Meureun keur ngadahdir meureun. Dahdir. Garis teh aya dangdan aya dina mobil bari sare atuh. Heeh. Ai jig teh ka Ciwaru. Kumaha Ciwaru? Beda deui adatna teh. Logat. Budayana. Logat. Geuning karek sumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Alah, ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cek manehna teh. Aing teh asa ngajawab atuh kieu ngalamun aing. Alah, ampun. Yang si Nente geuning masih kena garis teko. Eta tina cai meureunnya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Beda logat. Da ka Kadupanak geus beda deui gini. Di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan. Nya ka Cianjur si ka ditu Sinang Barat. Barat. Datang berang teuing ka itu teh baru. Gitu. Karek datang we kieu. Waduh. Najis deh ka euy. Najis aing. Eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih. Kumaha? Belian ku aing teh. Aya 5 hektarna mah. Kebon euris tadi itu. Pelakan rambutan. Araneheun panggeus bareureum teh. Baru euy. Waduh. Kebon pasir rambutan kuat. Brum. Diheujeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Brum. Kawasan Mun urang mah mun bareureum kitu nya. Itu mun urang mah ieu mah kuat. Brum. Mending kawasan di Sengor aja. Logat rupa-rupa. Di Cianjur langsung ke Banten. Ka Banten. Geus beda deui lagamna. Beda deui logatna teh. Kumaha teh? Dah, gitu daya gak karek datang eta. Elah, ampun. Panitia eta para gerak paraban panayagan. Paraban memang na aing teh meri. Lain burukanana urang teh soang benernya. Baru kana meureun panayagan teh soang. Alah, ampun aing. Paraban. Sok Dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan salin hormat teh di dinya. saling hormat da Allah nu ngajadikeunana atuh kitu nya Da lain urang. budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh Beda koki, beda masakan teh eta. nya gitu euy. Kalau lain orang Banten, lain orang Kabupaten. Alus tah ngomong teh euy. Model aya jelema anu pamadeganana di urang iman. Di urang Sunda. Kumakang pada Engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh. ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona? Cing. Bahasa Arab. Oh lah kumaha cenah. Bahasa Arab. Keukeuh we di dinya. Pamadeganana teh Wah, ku dewek di korehan di heureuyan. kumaha cing. Cing teh cing pangmilariakeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. Lain bener. Ngalamun mana teh. Bingung we kan. Atawa cing teh Allah. Aya Allah urang mana? Urang Arab lain. Mana teh bisa ngajawab. Nah, teh cing teh nyanyahoanan mungkin ku bahasa Arab nu nya. Anu ditanya itu tuh Nah, cenah ku bahasa Sunda lain, da Allah mah lain urang Sunda. Nya, bener kan. tok sia pangihkeun da bahasa naon sok. Engke. Teuing poekeun nya basa baheula we meureun Kang. Aya beja ieu mah Kang. Ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pi jawabeuna? Manro buka gitu belegug sia teh. Lain manor buka sia teh. Aya nu kadua geuningan jamika naon gitu. Mana biyuka nah sia teh. Aya nu katilu babi buka cenah gitu. Tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir. Ngajengjen nya Kang.
model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun ragrag deui moal ya ragrag ka mana ragragna handap naon sabab ragrag ya meureun berat akang teh da rokok mah berat tuluy katerima ku leungeun berat berat tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat ragrag da katenyo katenyo ragrag sabab naon sabab dialungkeun ajak akang kumaha sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu ajak akang kumaha cik coba nanyakeun ka nu sakola SMA naon sabab ragrag da abdi mah teu sakola cik naon sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi genyot tak eta jawaban make ilmu oh bener kan gravitasi atuh bisa tetep diragragkeun da berat gitu di dinya we ngajedog ku negara teh asa meunang bener karasa ku urang bodoh teh lin nya model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya maneh panon poe biji ti wetan saya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijilna teh bijilna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja kok ngajawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake kumaha bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah hah aing ngomong unggul mah bisa atuh sedek tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina lamun disunut panasieun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua ini teh sarua koplok eusina mah kumaha lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin nengeta aya di saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman hondiko kawan tuh sada nunya pakai hondiko nanti jauh-jauh tah gitu bisa teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tah nya nya model dewek kieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut wow hareupeun aing cek dewek teh babas ya dareuwas rarasaan teh ngaganggu ka aing tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa nu sabenerna deudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot atawa indungna di rumah bener sakit teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener nama atawa indungna teh damang nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge tantra malah bade dengean banyak kan model pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat tulus moal innalillahi wa inna ilaihi asyati Allah mulang kalau ta back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani nya cek lamun ceuk situkul kembali ke lep tah gitu lamun cek bahasa Cina sang cia jauh lain eta cangciah mah deulun taun tawuluh diperes eta cangciah cing eta mah cang jauh cang jauh
nya Oh bener. gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah kan ukur aya nu maot. heeh di dinya wungkul dipakena teh aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Cok kadenge nu maot teh eta gini. Iya perep lamun dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal Salamat. tuh tapi gaweun teh Oh, innalillahi teh berarti pigaweun nya. pigaweun Lain ukur aya nu maot. heeh Oh, bener. sabab naon kitu sok Sebab naon teh? innalillahi ente innalillaha apaan Innalillahi kumaha ya Kang? ente innalillaha ente innalillahu Oh henteu. beda deuleu alif lamna teh Beda. aloha ilahi allahu beda Beda aloha. tanyakeun ka Ayub Oh, ustad teh oh, nya. dokter engke sakedeung deui Sakedeung di dokter. Oh, nya mode Allahu ma alif lam teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat Ma'rifat. tuduh kena kecap kagungan Oh, kudu makan Allahu nurun turun. Warna aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya eta teh lengkap lengkap kurang keneh barinya. Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah cenah. Aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua Kabari ge ti boboh tina motor ngeburi nyai. Anggarna lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh mah tak naon langsungkeun nya Kang. Allah nu kagungan Cahaya. tak eta kitu ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget Eta teh heueuh Akang. eta kulalawora ngomongna Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. anu lain istri lain pameget mah malaikat Oh. makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain Pameget. nah gitu Oh, langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan Nah, kitu eta heueuh naon atuh sok aya di nu RS. teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam Oh, jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapak. Allah teh teu warna teu rupa kitu Oh, padahal nu teu warna teu rupa mah angin angin. makhlukna keneh heuh Dat. ai ka itu atau nyebut naon-naon atuh nyaho Oh, cukup we nu kagungan urang sadayana heuh. nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi Seul. moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge Oh, sakotret oge. nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana Oh, di antarana yuk ai itu leuweung nu saha doa Allah. pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia lamun wani ngaruksak wani melakan deui goblok Oh. Moal Kang ayeuna mah sumpah ngalah belut disetrum di setrum beak atuh. atuh nog narik megar teh teu tulus engke kumaha nasib anak kincu teh nyahoeun ngurak Daya kurang. Benar. sok Incu urang mah kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun leungit. diportas Di portas saeutik saeutik. pe Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi keun bae sakola. tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka sapah Tobros. apal siling muka sapah Naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah. Jadi Sok, lain, gitu. lain panon lahir wungkul nya nu seut teh. Heeh. Ban- mode belut nogan Kumaha teh? belut nogan ngerepe Ngeunah meureun. heureuyan ku urang urekan gitu capluk lesotkeun deui belut nogan Heeh. kitu-kitu deui capluk lesotkeun deui Dicoog. eta teh panyarek Allah padahal Oh, ulah diala. ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu Lamun belut bisa ngomong mah. lamun bisa ngomong mah ieu mah habeun dia elek ketek Dia elek ketek. atuh teu megar nogna teh Heeh. kan antep cenah loba mun urang Loba, geus loba. ah lain lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba Nabrang gitu. orai dialaan Beurit. beurit riab pan ajab ka urang
berit di ala Cina ngabreng. Eta sia mau meni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh. Tara nyambung si koplok mah ngomongna teh. Sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP. Dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu. Alah ampun. Aing. Nya Bener Kang. gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada. Ilmu jaga rezeki. Ari baga nyaring penting. Ayo mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh. Kakara. Jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh. Jadi jual meuli jeung Allah teh. Gerabek. Malah pangabutuhna teh ditarget deui. Target kumari. Meni husi kasu we salat tahajud. Allahu Akbar. Abdi yang ojek. Allah. Abdi yang motor. Menyem. Allah. Pika dibebutkeun tara oge. Ai pamentana ditarget. Target kumaha. Ya Allah, pun anak hayang kebuli ojek. Muga-muga ya Allah, kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus. Da mah beunghar aja mah. Kumaha itu we kumaha nu mere. Rek kedele ketika tampi. Nya, Kan urang mah usaha nya Kang. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah. Ai pengabdian. Keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Benar. Heeh. Benar Kang. Ngode tadi naleponing tuk tak gitu. Untuk pingpong. Apakeun nomerna naon? Allah. Subhanallah. Subhanallah. Naon? Sucikeun hate eta. Dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah, subhanalladzi asra bi abdi. Wah, eta Kang. Tuh diangkatkeun bersih bener. Oh. Nepi ka Sidratul Muntaha tuh. Tapi ka adulensinya ngobrol. Ulalawara nya. Leres. Nya, Sumohon Kang. tong ditukeurkeun nah ibadah teh jeung pangabutuh. Kawajiban we eta mah. Benar Kang. Bener? Leres Kang kartos enak mah. Mulai tisuk soal. Dah. Nanahaun betul nih karareueung. Naon berwek euy? Heeh. Bus. Sing paruringkak teuing. Auzubillahi minasyaitonir Sing rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirat Cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem mat balalager jurig di dieu ulah ganggu ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sulajaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? Teuing babaraha Kang. Oh, bener tematu singar teh geuningan. Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg. Mode aing mimiti tahajud, aing ge prosesna kitu heula. Aku bakang jika Caritana dewek teh rek tahajud, enggak penting. Allahu Akbar. Aduh. Lekoh, Lekoh karareueung ah. kretek cenah beurit. Digigireun. Allahu Akbar. Tetulus belenjangnya. deui. Pengalaman hidup. Ai jalan makan tahajud sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh jurig. Alah, ampun. Eta dina hayalan teh mah. Alah. Alah. Tah. Muasara bodrek gitu. Tak kitu sengau. Aya naon pot? Kan? Aya naon? Kan aya nu ngaberwek kan?
Di lembur abdi geus seueur nu berwek. Aya kan sok bau peuteung. Sholawat merupakan ungkapan rasa cinta dan rindu bagi seorang mukmin yang belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu perintah agama bagi kaum mukmin. Juga merupakan salah satu ibadah yang ringan, namun memiliki nilai pahala yang besar. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Keutamaan sholawat yaitu memberikan keberkahan dan diluaskan rezekinya, mendapatkan rahmat Allah, memperoleh syafaat Rasulullah dan sebagainya. Keutamaan sholawat terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim melalui Abdullah ibnu Amr ibnul As yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, niscaya Allah membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku. Tetaplah mendekatkan diri kepada Allah dan teruslah memancarkan cinta kepada sesama." Terima kasih atas dukungan, komentar, serta kehadiran Anda di saluran kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.